Perkenalkeun nami abdi Rafael Velasupena. Abdi calik di kelas 5C. Abdi bade macakeun nadoman anu judulna nyaeta Nadam Runaya Nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muttalib putra Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalim putra Fihil putra Malik putra Nadar Malik putra Nadar putra Kinana putra Hujaimah putra Merdeka putra Ilyas putra Ilyas putra Mudar putra Nijar putra Ma'at putra Adnan putra Adnan nu wajib dugi ka Adnan haram nu ninggalkeunana di Adnan doge ka Atam sabab aya jalan soleh wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Abimanap putra Juro putra Kilab putra tepang deui ti ramalna ti Kilab jeung warena jadi bujang ramalna masih kene sarundayan wajib deui uningana putra Rasulullah nu kaheje Said Qasim nu kadua Siti Zainab katilu Siti Roqayah kaopat Siti Fatimah nu kalima Umi Kulsum kaganapna teh Abdullah gelarna teh Said Thohir atana Said Thohir eta putra Rasulullah anu teh Siti Khadijah katujuh Said Ibrahim ti Maria Akitiyah jadi sadayana 7 putra Rasulullah cekap sakitu anu nadoman ti abdi. Mohon maaf bila aya anu kasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.